opat perkara nu kudu dikurangan. Hiji, ngurangan dahar jeung minum. lamun urang teu bisa kurangan dahar jeung minum, tetep ruhani urang moal kaluar. Nomor kedua, lamun hayang ruh urang timbul bersinar mengenal Allah, Ngurangan sare. terutama ti peuting teu hiji waliullah dijadikan wali nu peutingna sare moal aya, teu hiji solihin nu peutingna sare moal aya, nu mantap diangkat jadi solihin, nu mantap diangkat jadi wali, peutingna karasa. Nomor katilu, ngurangan pergaulan selain daripada ahli Allah. Ngurangan bergaul selain daripada ahli Allah. Lamun jeung ahli Allah, Jeung Habib silakan, jeung Habib Lutfi silakan, Habib Ja'far silakan, Habib Umar. Nomor keempat, ngurangan omongan selain daripada maca Quran, sholawat, zikir, maca kitab, hadis. Ulah pati loba omong.